Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring duaan, sim kuring Maman, sim kuring Mimin. Kami berdua Sule Prikitiu. Oh my god. Wow. Tina vlog pangintennya insya Allah panginten dinten ayeuna teh Bade kegiatan Few moments later. diundang ku salah sawios YouTuber oge nu tos kakoncar daerah Bandung lah. pokona mah Komo sedunia. komo lah sa Bandung Raya mah tos pada uninga channel musikna channel musik nyata Bandung Musik Official. teu kang official Oh, teu. teu Bandung Bandung Musik Musik. Kunggul Bandung Bandung Musik Musik. kaleresan RDN Project diundang ka studiona. Alhamdulillah oge sim kuring teh naon teh bae sombong cetik Iya. Ayeuna setik masalah loba. baiknya sombong cetik kaleresan abi teh juara. Alhamdulillah juara pokona mah abi Juara. Sombong amat. Alhamdulillah Juara naon, Sok? RDN Project juara cipta lomba lagu Sunda. Nah, kaleresan RDN Project juara walaupun juara harapan tapi Favorit. alhamdulillah lebet nominasi laguna insya Allah nya baris direkam terus dipublikasikan di YouTube channelna Bandung Musik. Bandung Musik kayak insya Allah biasa ditonton hasil karya tireng-rengan RDN Project kata napi Indra Irawan ti simkuring. Alhamdulillah tah ieu teh kaleresan pembagian sertifikat Sering pembagian rapot. sanes pembagian rapot mah kedah sareng orang tua Sertifikat. sertifikat Ya. sertifikat Leuwih ba. Balelol sertifikat. Nah jadi terus ditonton, tong hilap di like, di komen, di share, di subscribe channelna RDN Project supados tetap Raos. semangat. Lain supados raos. Supados tetap semangat Jadi konten apa, ngadamel pokona? konten-konten anu wah pokona mempesona. Alhamdulillah panginten sakedapan deui urang bakalan berangkat ke studiona Bandung Musik. Ya. Dalam pengambilan bisa disebut hadiah lah nya, Ya. hadiah tapi sertifikat juara lomba cipta lagu Sunda. Tong hilap ditonton, pokoknya nama tong hilap di like di komen. Siap. Urang berangkat lah, oke? Cus. Kemon.
Wassalamualaikum warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sim kuring tadi tos memenuhi undangan di pangarsana Bandung Musik. Alhamdulillah mugia sing langkung manjeur. Amin. Alhamdulillah oge kenging sertifikat. Sertifikat. Oh iya. Ya sertifikat ieu ku sim kuring dipasihkeun atas nami kangge viewers pokoknya namanya viewers TRDN Project kangge subscriber RDN Project khususna panginten. Ya alhamdulillah sertifikat atas peran sebagai juara lomba cipta lagu Sunda. Nungke insyaallah laguna baris dirilis di channel YouTube-na Bandung Musik oge gitu. Mudah-mudahan mah laguna sing langkung Nanjeur melesat pokoknya viewsnya langsung keluar pokoknya mana. Sok kumaha? Luhur. Tah, oge panginten sim kuring sejang ngaturkeun nuhun kangge ka Abon Pri. Alhamdulillah nu parantos ngayakeun festival lomba cipta lagu Sunda. Teras kangge ka Bandung Musik khususna anu atos naon disebatkeun teh atos jadi wadah. Ya. Wadah kitu kangge sim kuring sebagai pelaku seni oge panginten kangge juara-juara nu sanes. Selamat pokoknya mah ti sim kuring sapara kanca khususna panginten kangge ka peserta-peserta anu teh juara oge panginten Tong berkecil hati. Jangan berkecil hati. patah semangat. Jangan patah semangat, tetap terus berkarya pokoknya mah. Nah, jadi sebenarnya namanya sanes ku hadiahna. Ya. Hadiahna mah teu Yo, mahal. saya Nu mahal mah karyana. Tah. Gitu. Tetap semangat berkarya terus pokoknya mah kangge kasadayana. Ya insyaallah diberikan khusus untuk viewers. Viewers sareng subscriberna RDN Project nu insyaallah sakedap deui tit tong dibeja-beja. Sombong amat. Ya, pokoknya mah kitunya. Alhamdulillah panginten kangge vlog anu ayeuna Di kantun. dicekapkeun heula engke panginten urang patepang deui tinu vlog Selanjutnya. anu selanjutnya insyaallah urang ngayakeun grebek Ya, ka rumah-rumah tokoh seniman. Khususna seniman aya di Bandung. Jawa Barat Bandung. Tang ke mah lamun urang geus boga duit ke urang melesat ka Atta Halilintar. Siap. Kan. Si anjing. Melesat ke Atta Halilintar, aya Ria Ricis, ke urangnya ka ditu sugan eta ge lamun Raffi Ahmad, Sule Prikitiu. Andre Taulani asarana. Pokona mah. Ya. Eta ge lamun urang nu penting mah ngahayal we. Dalam adilah yang ngayal tinggi pasti ditemukan ya. Wah, insyaallah. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Amin ya Allah. Pokoknya mah kitu panginten kangge ka viewers atur nuhun tong hilap di like, di komen, di subscribe khususna, Ya. di sharekeun ka Ya. sadayana teman-temannya pokoknya mah nya. Dulur-dulur. Dulur-dulurna tong hilap dibagi-bagi-bagikan. Oke, patepang di vlog salajenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu